Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring sejang ngadongengkeun hiji dongeng anu judulna Si Kabayan Dicukur. Kieu dongengna teh. Si Kabayan teh kandulan pisan. Ari kandulan teh jahe alias jago hees. Teu kauk nyangkere atawa nyarande soker wae kerek. Sakali mangsa si Kabayan teh dicukur. Dicukurna handapeun tangkal gede sisi jalan Supratman. Ari tukang cukur teh ruruntuh dalang. Tadina hayang jadi dalang tapi teu kataekan. Kalah jadi tukang cukur. Teu wudu payu nyukurna teh. Da eta ari nyukur sok bari ngadalang. Si Kabayan tibarang gek diuk dina kursi panyukuran geus lelenggutan wae nundutan. Saperti biasa, tukang cukur teh ari ceg kana gunting jeung sisir tuluy wae ngabuih ngadalang. Pokna teh tah kacaturkeun di negara Alengka rajana jenengan dasa muka. Ari dasa hartosna 10 ari muka hartosna beget atana pirarai. Si Kabayan nu keur ngalenggut ngarasa kaganggu ku nu keur ngadalang. Bari heuai si Kabayan nyarita. Pondokeun wae, Mang. Trek tukang cukur teh ngaguntingan buuk si Kabayan bari pok deui. Ari geus kitu eta dasya muka teh bogoh ka Dewi Sinta geureuhna Sri Rama. Pondokeun wae, Mang. Ceuk si Kabayan nyaritana selang-seling antara inget jeung henteu bakating kutundung. Teu lila reup deui sare. Lilir sakedeung tukang cukur teh keur ngadongeng keneh. Urang tunda Dewi Sinta di Alengka sabab dipaling kurahwana caturkeun Sri Rama. Si Kabayan asa kaganggu sarena terus nyarita bari lulungu. Pondokeun wae, Mang. Terus reup deui peureum. Trak tukang cukur ngaguntingan buuk si Kabayan bari nuruykeun ngadongengna. Ari tiap si Kabayan lilir, tukang cukur teh keur ngabuih keneh wae ngadalang. Tapi ari leungeunna mah tetep teu eureun ngaguntingan buuk si Kabayan. Si Kabayan keuheun pisan sabab sarena kaganggu ku sora tukang cukur nu sakapeung sok ngagerem nurutan sora buta atawa ngajerit nurutan sora Dewi Sinta basa dipaling kurahwana. Allah aman. Antukna si Kabayan ngambek ke tukang cukur bari nyarita. Ceuk aing ge pondokeun. Tukang cukur nembalan. Dipondokeun kumaha? Ieu geus lenang kieu. Ari red si Kabayan kana enteung. Nya we sirahna geus gundul teu salambar-lambar acan. Puguh wae si Kabayan teh ambek. Nu dipondokeun teh dongeng maneh, lain buuk aing. Si Kabayan merongos. Tukang cukur nembalan bari nyentak. Tungan sorangan. Nah atuh sare wae batur digawe teh lain demun diembuhan ku dongeng teh. Ngan hing wae si Kabayan teh ceurik bakating ku handeueuleun jaba ari balik ku barudak di poyokan bari diabring-abring. Penyol.